lu boga yakin Allah pentak kau urang hayang sugih nu mere sugih Allah pentak tapi usaha ulah kieu aing hayang meuli mobil jadi nanti Allah mah sugih aing rek minta bae ka Allah Gusti mah maha sugih aku minta bae ka aing usaha teh tani teh cicing dengan di imah kebal-kebal rontok rambutnya terus profesor menang 2 minggu kayak di Grogol nah ayah modal atuh usaha ngan penta ka Allah ya Allah ya Rabb hari encan bisa mah pasrah beda jeung ahli Allah lamun memang ahli Allah nu pasrahna bener-bener kau teu kudu usaha henteu kudu lamun emang geus pasrahna bener-bener 100% mah ya kudu geus pasrah ka Gusti Allah abdi tadi teh aya diayakeun ku Gusti kuari aya diurus ku Gusti dinyanggakeun sadaya daya atuh mah Gusti acara bae atuh abdina acara hirup atuh meureun dibere rezeki ku Gusti atuh geus pasrah ka Gusti eta teh mimiti heula ti awal terus datang ke ma'rifatullah ini saya pasrah ka Gusti Allah moal kudu hese moal kudu tapi lamun di syariat pasrahna pasrah syariat kudu usaha lamun di hakikat pasrahna geus bener-bener pasrah beda kumaha pasrahna lamun di syariat pasrah tetap berusaha lamun di thariqah usaha teh eta mah bi qadri darurat tapi lamun di hakikat geus aya aturan-aturan di hakikat pada sabada teh kudu naon emang dina hakikat pasti sebab guru teh teu ngarasa aya dirina nu aya Allah jadi lamun pasrah di hakikat tetep usaha nyana di syariat nyana disyariatkeun nih haju pasrah ka Allah teu usaha tinggal dalajeun bae jadi diusir bukan kayak diusir ka kalau kakak teu usaha pasrah cek kiai ge wah kakak salah ngadenge ye sian salah ngadenge pasrah kak aya di syariat mah pasrah ge tetep kudu usaha dan ngajina sia mah di tukang uduk kan gagahannya nah oh tetep bae teh kudu usaha cek eta sih bari nundutan kadenge kan kita bulan saminggu TK itu sebenarnya naon pasrah ka Allah kaki baiklah anak aya opat bagi 2 kak bagi kakak los tak pasrah kula ayeuna mah balik kula kalau teh keneh pan siapa nu kos kitu itu pasrah si pasrah usaha kak aing teh sia ieu nu salahnya di syariat mah pasrah tetep dikira usaha lamun di thariqah bi qadri darurat tapi lamun di hakikat geus kudu usaha jadi kumaha makom urang ulah neuleuh kiai gitu usaha tapi nya nama loba bae lain urutan kiai sia kiai lain naon lain mondok henteu tolol beureun sia mah nek nurutan pasrah kiai atuh lain teh aja kiai ge teu sakabehna kos kitu jadi kiai ge anu cangcaya mah cangcaya bae kiai aing ilmu mah dibere tapi teu boga kayakeun dia kunaon cangcaya kitu teu boga jan boga guru berarti kudu boga guru nu ngayakinkeun kana moal kudu eses ya geus dititipkan ilmu ku Gusti Allah tinggal si anak ulah sok loya-loya ka pendopo goblok siap ulah nyeur ka dieu tolol atuh biasa bae jangan lu yang goyok segala eta kurang keyakinan da kos kitu di imah bae geus naon loya-loya ka dieu maksud dan naon maksudna ini cina kebangsaan odol sero kebangsaan ya Allah ya Rabb nah jadi berarti kan sama kom legok jurang antara Mekah jeung Taif coba renung ku anjeun ingat ku anjeun Muhammad ketika anjeun perang di Hunain merangan kaum Hawazin terjadi bulan Syawal tahun 8 kumaha emang ketika Kangjeng Nabi geus perang
jeung para musyrikin para kafirin selalu dimenangkeun mukmin. Wah, anu asup Islam teh luar biasa. Ieu kaum Hawazin teh ya masih kene can takluk kakan. Artinya nyana ngayakeun musyawarah. Dalam permusyawarahana cek pemimpin kaum Hawazin, Muhammad pasti merangan urang. Sebab kabilah mana, kelompok mana anu henteu diperangan ku Muhammad. Ku ayana sakitu memeh Muhammad nyerang ka urang maningan langsung nyerang ka Muhammad. Tarik ulur positif dan negatifnya di kaum Hawazin tersebut loba paham akhirnya putusan jadilah perang nyerang ti heula carana wabeh kelompok Hawazin ieu perang prajurit dihareup kaum wanita ibu-ibu beserta para gitu naon ngaranna biker wanita parawan ieu kabeh disatukangeun deui hewan bangsa onta sapi disatukangeun deui bebek wabeh bawa kabeh dengan tujuan ditingker ku hewan-hewan ku kaum wanita supaya lamun teh Muhammad nyerangna pohara geus urang mah paeh hirup-hirup ulah aya nu bali lantaran ditingker ku kaum wanita diiring ku hewan-hewan puluhan ribu hewan lain ribu-ribu puluhan ribu hewan onta sapi gitu kene embe jadi geus dak tumpat ka mana perang teh lantaran ditingker ku nu kararitu geus urang pokona mah pas menang ngadenge Kangjeng Nabi teh berita kaum Hawazin seperti eta mukminin hudang semangatna lawan. Ketika Kangjeng Nabi instruksikan perang dengan kaum Hawazin, sirkuitna tempatna adalah medanna Hunain. Itu hararese. Kaum wanita di Madinah hayang marilu kabeh. Sebab naon unggal perang menang. Harapanana pasti menang. Geus lamun menang urang kabagian gonimah. Emang kadinya bae ti baheula. Gonimah malulu gonimah. Tapi katahan ilulah perang terjadilah peperangan. Kangjeng Nabi biasa make pakaian perang naik himar anu putih diaping ku Abbas jeung Abu Sufyan berangkat cat Masya Allah karim di luar dugaan anu tatadina merasa bangga merasa ujub, merasa gagah luar biasa lantaran ini hitunganana loba tibatan kafir cuma 4.000 sementara muslimin 12.000 tilu kali lipat geus pokona mah menang kajeun kumaha ternyata horenganan kaum Hawazin mah jarago mana cicing di pinggir-pinggir jalan anu gugumuk Masya Allah ketika Kangjeng Nabi beserta para mukminin berangkat di pinggir jalan nyana nibakeun ngalontarkeun panah atuh kucar kacir mukminin kucar kacir balik ke tukang tinggal Kangjeng Nabi mah tetep bae di dinya dirubah setik-tik aja ribuan panah ka Kangjeng ces Kangjeng Nabi cici aduh teu kena eta sakitu lobana ta panah ka Kangjeng Nabi set ih teu kena aya hiji nu kena eta mah pikiran Kangjeng Nabi hiji mah kena tuh jakona manusia biasa lamun kita boga pikiran gitu mah teu kena eta sakitu lobana tah urang eta lamun boga wiridan mesti bakal wiridan malulu kan hayang boga wiridan anu ulah kena
urang mah kitu bae loba kahayang urang mah mun perang hayang boga wiridan ulah tenang mun ditembak ulah pae lamun dagang hayang untung bae urang tos kitu bae mun aya awewe supaya daekeun bae karena itu walu pikiranana bung apes lamun malaikat Israel nyebut nyawa urang bisa di SMS nanti dulu saya mah kahayang kos ka ditu mah lulu geus lah payah-payah mah payah bae kanjeng Nabi tetep ya Allah da ieu lah diabadikeun laqad nasarakumullahu nyata yakin Gusti Allah geus tulungan ka aranjeun kabeh dina berbagai tempat peperangan anu lain saeutik loba ditulungan ku Gusti Allah. Tuh Muhammad anjeun ingat ketika perang Hunain iz a'jabatkum kasratukum ketika ngagawokakeun ngaherankeun ngaujubkeun ka anjeun kabeh teh ieu bilangan kitu lobana dengan bahasa lan nuglaba al yauma min qillati moal eleh urang mah kabeh ge dina payeu perang lantaran saeutik rombongan kafir ngan 4.000 urang 12.000 tapi ternyata di luar dugaan salam tugni ankum syai'a loba teu ngamangpaat kucar kacir mukminin ketika ningali kangjeng diserang maka panah ces gitu kene mukminin kabur balik lain lawaneun cek yen ieu mah wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat sempit bumi nu sakieu legana rasa sempit sebabna sieun ku sieun makan sempit boro-boro ieu perang serangan anu sakitu dahsyatna cacak-cacak urang dek liwat ka kuburan bae perasaan sempit dunia geus kajahoan di dinya teh tinggal liwat aya pocong sempit perasaan dunia eta sieun atawa urang boga musuh urang teh boga musuh nu deuk ngahantem urang perasaan dunia teh sempit nah ieu ge kusieun mah sempit kusieun entak dina Al-Qur'an dijelaskeun mukminin lantaran deuleu serangan panah nu sakitu dahsyatna akhirna mundur alam tugni ankum syai'a kusieun wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat perasaan sempit bumi sakit jembarna jeung luasna sebab naon kusieun-sieunna deuk lumpat ka mana aing ka kaler besi aya musuh ka kidul besi aya musuh kulon besi aya musuh wetan besi aya musuh sehingga falam tajidu makanan tatma'innuna ilaihi syiddati man lahiqakum minal khauf temanggian tempat jang tentrem ka dieu ka ditu merasa sieun kitulah jelema nu terdesak seperti eta summa wallaitum mudbirin mundur kucar kacir mukminin tapi kanjeng tetap bahwa sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala biglatil bedo pemimpin mah kudu kieu ketika prajurit mundur pemimpin kudu tegak kieu lamun pemimpin milu mundur atuh neuk kumaha komo atuh prajurit urang bae urang 10-an berangkat pemimpinna aya Zaid di dinya teh sangar ketika lalumpatan kabeh lewat kuburan lompat pemimpin lagi Zaid tenang ulah lompat lamun lompat atuh komo anak buah di kamar sia lompat ulah lompat tenang eta ngaranna tegak tidak minta pemimpin dia teh waduh pemimpin urang hebat bener-bener sieun jangan maka pocong ka kuntilanak sabang samureun manan kitu ge nya sieun ya Allah ya Allah kan ya tapi lamun dijauhkeun awas ya katuhun aing 5 lah kencan aing di tengah Pak Mimpin kudu di tengah awas ulah lompat ngerek nya tetep satungtung aing kan lompat bos kumaha ieu tenang udah lompat ulah tenang bae
kadinya kapan beda yang lagi culak-culik kok pemimpin si culak-culik ini enggak korenganan begitu kadeu remeng-remeng 1, 2, 3 nyana leuwih ti heula loba tah eta lain pamimpin da mah kositu mah pamimpin mah tah dacarakan dina gitu wasabatan dari masyaallah nu nyekelan karena selak begal kanjeng ialah Abbas jeung Abu Sufyan dan ningali situasi ya Allah ya gorenganan ieu tinggal urang doang masih kena dicecer ku panah anjing Nabi didinya nyokot segenggam diaurkan bukan Nabi baca syaatil wujud segenggam tanah bari tekadeuleun musuh belah mana di arah mana musuh jeung sabaraha lobana musuh kanjeng nyokot cat dibacaan ku kanjeng syahatil wujuh berat tapi eta mata kena kabeh mata nu manah kena kabeh jeung eta dekeun eueuh di aya bae di mata geus digisik-gisik aya deui digisik-gisik aya deui teu daek eueuh nyangkol bae datang ke panah diturunkeun ku nya ieu bata digisik-gisik eta depan sapira berenang di jauh jeung teu kadeuleut tapi aras kabeh ka mata digisik-gisik aya deui atuh geus teu bisa kumaha masyaallah ta eta bacaan ngan sakadar sakitu syahatil wujuh ieu pokoknya masyaallah ieu ge bangunan kemana bangun gigisik bae cak NTT lain di dieu bae di imah kana geus kena cenah ke imah Idi Sidina Abbas bebeja ka kanjeng ya Rasulullah ieu geus eueuh panah kumaha kula lamun ngegerok supaya mukminin datang deui cek kanjeng gerokeun digerokeun ku kanjeng ku Sidina Abbas masyaallah karim dengan suara anu tinggi ketinggian suara Abbas kakencengan suara Abbas kadenge 3 mel ya Allah ya Rabbi Gusti eta si suara ku pohara-pohara tanpa pengeras suara eta ieu geus lain lawadeun suara-suara modal bos kieu ya ansor sobat ansor kana di bae suara ya muhajirin kadenge digerokeun ku Sidina Abbas berbagai kabilah-kabilah budak kabeh suara di mana ya suara sebabnya anak geus lalumpat jauh ninggalkeun kangjeng tapi suara Sidina Abbas kadenge udang kabeh semangat timbul deui ku ari urang digerokeun berarti kangjeng Nabi teh masih keneh aya jeung masih keneh utuh nu ku urang disangka kangjeng Nabi teh kan teu aya bahkan cek kaum Hawazin wa ieulah tamat riwayat Muhammad anu bakal kaduhung saumur hirup para mukmin sampai kiamat lamun nyaritakeun tentang perang Hunain berarti Muhammad selesai riwayat tadi perang Hunain nyana geus seseria merayakan kemenangan Muhammad pasti bae geus dianggap selesai Muhammad mukminin sedih lantaran sakieu lobana urang teu pernah terjadi perang seperti ieu aduh kekalahan anu luar biasa sedih urang tapi begitu ngadenge suara Sidina Abbas ngagerokeun supaya datang deui ke medan perang semangat mukminin timbul deui Muhammad berarti masih kan aya
siap berangkat deui kabeh mukminin siap berangkat deui neali ka mana Muhammad ka mana Kangjeng di mana Kangjeng berangkat Masya Allah orengana mata keur sing digisik bae kepikiran kapanggih ku sahabat dan sahabat sia kunaon gigisik teu kadeuleu jagina sia saha aing digerokeun orengana geus teu bisa neuleuh atuh mukminin siap deh tuh aya semangat geus teu bisa neuleuh geus teu dareuleuh kabeh sing gigisik kabeh emang ieu kunaon nyaho cenah ieu aya naon anu datang ka mata kumaha mimitina lain perang ngobrol tolong gitu nggak ngobrol jada aku tambah perangin akhir biasa kus gitu mah nye sia ku yang dibodem sia dia gitu bisa nulek kieu ye diome tungtung sama diome ku mukminin ayo sia ku aing sia ye oh jeung nya ulah tuh ulah ayo akhiran perang kus lalagaan ialah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah eta teh akan anu kena nu manah Kangjeng anu teu manah Kangjeng nah kan masih kena utuh masih kena gagah tidinya ningali prajurit Kangjeng tentara-tentara Kangjeng daratang deui bari boga semangat anu luar biasa ieu kaum Hawazin timbul semangat taat kurang sikat akhirnya kan ieu semangat terjadilah campur perang sebab naon ngarasa geus menang kan sikat habis ieu ngarasa musuh teh teu bisa neuleuh sikat habis semangat perang anu luar biasa dua belah pihak cacak ku Gusti Allah teu ditulung wallah tetapi Allah maha segala-galanya yang pertolongan diabadikeunlah dina surat Tobat ieu kumaha summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin Gusti Allah nurunkeun ketentraman Gusti Allah nurunkeun kasakinahan jeung katumaninahan ka rasulna jeung ka para mukminin sehingga mukminin teh baralik deui ketika ngadenge suara Sayyidina Abbas suara undangan anu sakitu poharana suara anu di luar dugaan kadengena pohara eta suara sehingga para mukminin teh datang deui untuk membela Kangjeng Nabi perang sementara kaum Hawazin teh semangatan naik teh ngarasa geus menang tetapi mukminin diberi ketentraman kan ieu nu mahal geta tentrem urang gelut boga besi boga Cimande boga Cikaret boga Cikalong naon deui coba ayo geus pugu be karate segala silat boga tapi urang teu tentrem ya eleh teu tenang teu ngagunakeun akal eleh urang aja teh ngububan tetapi urang boga ketentraman boga ketenangan dihadapi dengan tenang urang teu boga pencak nyana boga tapi nyana teu tenang eleh lah nu boga pencak kajen kumaha ge nu teu boga pencak bakal menang sebab naon nyana ngarasa sieun kan nu hese ge nu mahal tenang urang lamun ningali tinju Muhammad Ali penuh ketenangan Masya Allah Muhammad Ali kalah haji geus ka tinju ge kos deui teu ka tinju tenang kan musuh bingung aing sakitu geus ninju pohara bagaimana tenang amat teh Ali tenang padahal nyana ge atuh meumer ngan tenang tapi nu sejen asal kena bae atuh kikituan bae dihantem diri deui dihantem diri tapi Muhammad Ali bencana aya sejarahna tinju cara Muhammad Ali moal aya deui boga ketenangan
horenganan nama boga izin horenganan kesambarangan mantak nyana asup Islam kemudian masuk torikoh Naqsyabandiyah mantak beda ketenangan Muhammad Ali dan lain-lain sebagainya anu seperti Muhammad Ali boga tenang aya mukmin teh boga tenang wae kalem tenang kan kurang lamun tenang mah lamun apa ya di dia naon kitu ngaran golok di dia geus teh kudu maka tanaga kan bingung musuh lari ya dah ber Masya Allah coba lah menurut tenang makan pencak dikeluarkan kabeh encan wayah dikeluarkan nggak boleh paksa orang naon orenganan suku kajirat ku sukunya na tolol pencak kos gitu mah blon aya kode jeung mana kos gitu naon Masya Allah can diserangkeun geus ngagolepak orenganan sukuna ngaberi sukunya na lora kos gitu tenang di samping ayat ketenangan nang saya tenang nang Allah nu menta ketika orang hayang tenang pentala ka Allah nu mere tenang urang hayang sugih nu sugih sa Allah nu mere sugih Allah penta ka Allah nu kuat sa Allah pentala kekuatan ka Allah urang hayang boga ilmu nu boga ilmu sa Allah penta ilmu ka Gusti Allah penta Allah geura urang teu bisa khusus salat anu gahusukeun jalain urang berusaha yang khusyuk bal bisa nu mere khusus sa Allah penta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh teh hayang bisa salat secara zahir make piti geus Gusti tetapi abdi can bisa khusyuk teh Gusti nu mere khusyuk teh Gusti khusyuk teh kayakinan moal bisa yakin lamun Gusti teu bisa abdi geus berusaha tapi tetep bae teu bisa ge aya ge perasaan batin atau nyerahkeun anak sadaya-daya ka Gusti Allah teh dengan bahasa la haula wala quwata illa billahil ali teu boga daya teu boga upaya Gusti teu boga daya upaya manyana teh sadaya tapi lain suut pasrah ke kolbu ge aya beda salat can khusyuk bisa tapi geus eta deui ka Allah ulah urang nu usaha mah datang ka ieu ge mal bisa cak Allah teh sia usahaan hayang khusyuk emang nang sia ayo kerahkeun ku sia datang ka was-was wah ka salat teh aing salat capek aing asar mah mal salat nang capek hayang khusyuk lain khusyuk capek khusyuk ya Allah pasrahkeun ka Gusti Allah lamun dipasrahkeun nu merekna Allah ya lu boga yakin Allah penta ka Allah urang hayang sugih nu mere sugih Allah penta tapi usaha ulah kieu aing hayang meuli mobil geus teh Allah mah sugih ieu aing rek minta bae ka Allah ya Allah Gusti mah maha sugih aku minta bae ka aing usaha teu tani teu cicing nya di imah kebal-kebal rontok rambutnya terus profesor menang 2 minggu kayak di Grogol nah ayah mudah atuh usaha ngan penta ka Allah ya Allah ya Rabb hari encan bisa mah pasrah beda jeung ahli Allah lamun memang ahli Allah nu pasrahna bener-bener kau teu kudu usaha ente kudu lamun emang geus pasrahna bener-bener 100% mah ya kudu geus pasrah ka Gusti Allah abdi tadi lagi teh aya diayakeun ku Gusti kuari aya diurus ku Gusti dinyanggakeun sadaya daya atuh maka Gusti ajar bae atuh abdi mah acan hirup atuh meureun dibere rezeki ku Gusti abdi mah pasrah ka Gusti eta teh mimiti heula ti awal syariat terus
Oh, terus datang ke ma'rifatullah. Ini saya pasrah ka Gusti Allah. Moal kudu hese ka jeung moal kudu. Tapi lamun di syariat pasrahna pasrah syariat kudu usaha. Lamun di hakikat pasrahna geus bener-bener pasrah. Bedi kumaha pasrahna? Lamun di syariat pasrah tetap berusaha. Lamun di thariqah usaha teh eta mah bi qadri darurat. Tapi lamun di hakikat geus aya aturan-aturanna. Lamun di hakikat pada sabada teh kuduna naon. Emang dina hakikat pasti. Sebab hirup teh teu ngarasa aya dirina nu aya Allah. Ma Allah. Jadi lamun pasrah di hakikat tetap usaha. Nyana di syariat nyana disyariatkan ya haju pasrah ke Allah teu usaha. Tinggal dalam jendak kayak diusir bukan kayak diusir. Kak, kalau kakak teu usaha pasrah cek kiai ge. Wah, kakak salah ngadenge ya. Yes, ya salah ngadenge pasrah. Kak, aya di syariat mah pasrah ge tetep kudu usaha. Deung ngajina siapa di tukang uduk kan. Gagahannya nah. Oh, tetep bae teh kudu usaha cek ngana ge. Eta sih bari nundutan ngadenge na. Tah, enam saminggu teh Kak, itu seunana naon Kak? Pasrah ka Allah. Kak, kieu bae lah anak aya opat bagi dua Kak. Babagi, kakak-kakak lo tak pasrah, kula-kula ayeuna mah balik kula. Kalau teh keneh, pan siapa nu kos kitu? Itu pasrah sih pasrah, usaha Kak. Aing teh sia ieu nu salahnya. Di syariat pasrah tetep dikira usaha. Lamun di thariqah bi qadri darurat. Tapi lamun di hakikat geus kudu usaha. Jadi kumaha makom. Urang ulah neuleuh kiai ge teu usaha tapi dia nama loba bae. Lain nurutan ge sia kiai lain naon lain. Mondok henteu tolol beureun sia mah. Nek nurutan pasrah kiai atuh lain teh jeung kiai ge teu sakabehna kos kitu. Jeung kiai ge anu cangcaya mah cangcaya bae. Kiai aing ilmu mah dibere tapi teu boga kayakinan dia teu kunaon cangcaya kitu teu boga. Jan boga guru berarti kudu boga guru nu ngayakinkeun kana moal kudu ese sia geus dititipkan ilmu ku Gusti Allah tinggal si anak ulah sakuloya-loya ka pendopo goblok. Siap kula nyil ka dieu tolol. Atuh biasa bae sih. Jangan lu ya gloyok segala eta kurang keyakinan da kos kitu. Di imah bae geus. Geus naon dulu ya gloyok ka ditu maksud dan naon maksudnya. Ini cenah kebangsaan, odol sero kebangsaan. Ya Allah, ya Rabb. Nah, jadi berarti kan samakom dah. Di syariat, usaha, pasrah ke Allah. Di thariqah, bi qadri darurat, pasrah ke Allah. Di hakikat, ulah aya naon. Allah, Masya Allah dari. Lamun geus bisa pasrah model hakikat kakarak jadi jelema. Encan bisa pasrah, encan jadi jelema. Ieu urang mah jadi jelema nih. Di jelemaan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah patung dinyawaan. Saja jadi jelema asli da urang. Lu yak teh oke teh hirup teh urang mah. Encan boga kayakinan. Tiba-tiba penasaran. Moal bisa di syariat bisa husum moal. Moal lain cak ulah cak Imam Ghazali jelema di syariat bisa husu kan. Allahu Akbar bisa husu paling memenang. Cak ahlina eta. Allahu Akbar. Sunda. Syariat mah geus kitu bae. Syariat mah kitu bae. Geus usaha teh dan lain mah. Komo kuari itu simpil pres. Geus macem-macem di jero pikiran batur nu jadi presiden nyana nu riweuh. Heran batur nu jadi presiden kunaon nyana nu riweuh. Tenang ke. Nyana urang. As, ulah aya nanaon di jero hate. Keluarkeun selain Allah. Ngomong mah ngeudah. Ngomong mah bisa. Tapi keluarkeun butuh proses eta teh tahunan. Melalui zikir kakara. Allah kan melalui usaha urang. Udang ikut datang ke mana, zikirnya ke mana, usaha datang ke mana. Dicoba
ketika ngariung sia hayang naon sia ngariung teh aya beneran ka aing ka hayang berkat coba Gusti Allah geus kitu teh terus lamun banteng karang lulus berarti kan lain bukulan tahu lamun geus tentrem ka Allah eueuh naon di jero hate karang kadeuleuh kan ambeuna beda naon anu dibubui urang ka ambeuk kan hasil. Oh iya mah bubui teh bubui daging kaambe seunit daging. Oh daging hayam kaambe. Oh iya mah japu pucukan isuk-isuk teh atuh kaambe. Sarua moal nyalahan ambean batin urang teh ya. Kiai ge kiai kaambe kan ku urang. Kaambe teh lain ku irung ieu tapi ku irung batin. Kiai ieu mah ya seunit, kiai ieu mah ya setengah seunit, kiai ieu mah ya rada bau rada keneh. Kiai ieu mah bentek. Ieu mah lain kiai bentek jasa nu ieu mah ye. Nu mana teh eta? Atau emang teh berarti ajal bentekna. Kaambe teh bisa dinten teh kajian kuku mah ngambe batin urang teh. Seperti eta lah. Katarina sengit jadi bau, katarina bau jadi sengit. Batin urang ngambe. Nah, eta teh ya hasil daripada usaha urang. Usaha urang. Maksudna usaha supaya ulah ya masyaallah. Ieu teh Allah. Kaambe kajen gopo mage di gunung, di hutan, di mana? Di berbagai negara ngambe kajen gopo mage. Jeung hirup bakal nak merdeka di mana baik pasti pos raja kajian di mana baik Allah memberikan penghormatan ka jelema nu di qalbuna aya Allah anhu macang caya kajian ting kaul ngalun nagara ge pasti bae aya nu nyapa aya nu ngahormat geus kos kitu bae teh mah ketika urang Allahan tatangga teu ngambean ka urang Allah na nyelap acan aya ge nyelap jero datang aja nyana tadi ronda ngariung sial goblok aing teu dianggap jelema tah liwat lah keur ngariung ila hadarat al-fatihah nyana liwat maksudna mah supaya mangga dia henteu keneh bae ya Allah ya Rabb cak cenah aing teu kadeuleuan tah naon geus aya mah 10 meter balik deui coba aing balik deui kan maksudna aju dehem deui pelebadinya dehem maksudna supaya emang mah gak dengar teu keneh bae sakitu dehem goblok beureunan aing teh dianggap jasa katilu kali mah mawa karung sendal diasupkeun nyaho sia tolol tuh kan lantaran ngeres di jero hatena teu digerokeun endahan maling sendal aya kok jelema nah ieu mukminin teh dibere ketenangan nang Allah. Itulah Gusti Allah memberikan katumaninan jeung kasakinah saat perang sieun eleh tapi ditimbulkeun deui ku Gusti Allah semangat perang jeung dibere katumaninan endang Allah maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb tidinya kakarat Allah nurunkeun wa anzala junudan lam tarauha Allah nurunkeun malaikat jangan bantuan perang di Hunain anu teu kadeuleuan ku maraneh kabeh ya karim malaikat plek taruru kanyahoanana kumaha ketika perang heran aya panah teu kanyana kunaon panah bilu ka ditu cak sahabatnya sanu ngabilukeun teu kadeuleuan malaikat aya panah penjara kumanah kaum Hawazin mah asana kena aya ka ditu ih kok bilu kan urang semangat ngaromongnya nak, weh, urang perang terus, panah barilu, hai terus semangat. Emang di sia biluk, di aing ge biluk, nyana dan ngarobrol. Emang panah kasih biluk, di aing ge barilu. Hei, urang teu kararna nya, heuh nya. Tuntuna makan perang ngarobrol saja. Buat tenang-tenang nah horengan malaikat. Masya Allah karim. Nyabut pedang set. Pedang can naon-naon encan gede ketrokeun geus ngagoler deui lah. Canana ge aya pedang aing sih heran. Nya da paeh pedang aing teh lain. Nanti dinja aya nu ditembongkeun ku Gusti Allah. Masya Allah karim.
gorenganan ayah sosok manusia naik kuda gagah make udeng-udeng make jubah, Masya Allah kuda gagah luar biasa. Wahara katingali ku sababaraha sahabat gorenganan Gusti Allah nurunkeun bantuan malaikat, lain perang Badar bae, lain Nadir bae, lain Quraidah bae, lain Hunain bae. Urang kuari lamun perang ngalawan musuh Allah ikhlas lillahi kalimatillah sabilillah nu didalengan Allah ngaluhurkeun agama Allah, Allah bakal nurunkeun deui malaikat satungtung kurang lillahi taala, Allah nurunkeun malaikat. Geus janji Allah bae teh bakos kitu. Laqad nasarakumullah. Nah, tinggal urang niatna bae niatna lillah pantes di zaman kamari wali sanga. Perang ngalawan raja-raja sadunya hari teh perang menang Islam saeutik kuantitasna bilanganna saeutik tetapi menang kunaon eta lillah populasina saeutik bari kakara-kara Islam tetapi boga kayakinan dicekel kan ku Sunan Kalijaga maneh siap perang siap cekel dandana ka pereungan kata la ilaha illallah di leungin Sunan Kalijaga nempel ka jero kolbu jelema nu kakar ka Islam. Geus kitu jelema boga kayakinan nang Allah. Tekel dadana. Kos disetrum bae. Masyaallah kakarake maca 2 kalimat syahadat Hindu, Buddha tetapi boga keyakinan. Jana di medan laga kaget ketika perang kena ku pedang dan lain sebagainya. Aya nu teu teurak. Henteu pernah wiridan acan. Tetapi teterak bo kuari mah amin ain sin qaf amin ain sin qaf iya kana buah boro-boro ku pedang ku cucuk tembus tu banjur tayu was Sunan Kalijaga pohara jasa tah ditempelkeun riwayatna ka dia dadana perem mantap kuari aya tah seperti kos kitu nurutan Sunan Kalijaga coba jangan panggil setrum Haji pengen setrum nuta tadi resep ibadah jadi ente ya Allah salahnya terumi mah lain la ilaha illallah di hati goni karung goni salah jetrum tolong atulah ka setrum naon nu dileungieunna tah aya ka setrum Masya Allah kan ari waliullah mah waliullah awakna teh pinuh ku Allah ternyata hayang nyaho bahwa dagingna jeung getihna aya Allahan ketika terbunuh tak getihna Allah berarti kan daging jeung getihna teh ieu ku Allah lantaran per detik jeung per menit Allah disetrumkeun kana kakara kasih bisa gede set Allah kan mere kun fayakun terapkeun supaya boga keyakinan saya katanya terus sebab ieu geus ku Allah setrum Allah atuh lamun eta Ki Ahmad ketika perang lawan Belanda jadi itu serangan Belanda datang ka Ki Ahmad kabeh kumaha carana suntik naon nu disuntik peler porosotkeun calanana set suntik make cucu kali aget set cabut kunaon atuh disuntik kos kitu jadi gagah sakumaha kuda bae beuh pohara aneh geus seperti kos kitu bae di luar konsepsi manusia di luar akal sehat manusia disuntikan set jadi gararaga semangat perangna luar biasa Belanda di mana lawan kakara kadangnya suarana bae ge Belanda kabur Belanda eta disuntik make cucu kali age peler coba kuari urang suntikan mun teu pararae urang nu nyuntikna wali Allah nu nyuntikna wali urang diajak ku wali mah daek bae ka jeung kumaha ge tapi diajak ku si eta jadi najis wa anzala junudan lam tarawha wa azabal ladina kafaru Allah nyiksa ka jelema nu kalalafir dibunuh ditawan wah akhirna Kangjeng Nabi memenangkan peperangan beserta mukminin nu terbunuh loba nu ditawan loba bahkan hewan digiring Kangjeng Nabi 12.000 onta encan embe
ribuan umbe. Dibawa ke mana? Ke Jarona. Kanjeng Nabi kita dibawa ke Jarona, selesai perang dibawa ke Jarona. Di Jarona lah ku Kanjeng Nabi dibagi-bagi sesuai jeung aturan-aturan nu geus dicaritakeun waktu perang awal. Rumusna tentang gonimah dan gonimah. Eta Jarona pembagian waktu perang Hunain. Kos gitulah seputar perang Hunain. Ieu mah secara global, rincianana panjang cerita perang Hunain. Geus ieu mah keur carita tafsir, lain deuk caritakeun nanaon, deuk caritakeun teh bantuan Allah nu teu kadeulean ku para sahabat. Iyalah malaikat diturunkeun ku Gusti Allah, lain eta bae. Terus datang ka iraha ge malaikat siap ngabantu para mukminin ketika li'ihlai kalimatillah. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Terbunuhna para kafir-kafir, tertawana para kafir-kafir teh ieu teh merupakan satu kekalahan kakaraknya di dunia. Ieu teh ngan sakadar jazaul kafirin di dunia, di akhiratna cilaka lamun nyana teh arasub Islam. Tetapi aya beberapa kafir-kafir anu merenung teh dicaritakeun ngaran-ngaranna sababaraha kafir anu renunganana kieu ari eta perang teh saha nu naik kuda gagah make jubah turun aya udeg saha nu ketika berangkat perang awal makan jadinya nyana merenung kafir nu sejen ge merenung kafir nu sejen ge merenung renungan eta ternyata masuk di hati. Ketika ditanya, salah satu sahabat nanya, ya Rasulullah, eta saha sih anu make kuda gagah ainal khailul bal, saha eta anu make kuda nu gagah warijal alaihim siabun bi makan makunna naraku. Ari eta saha anu make pakaian serba putih kemudian gagahna anu luar biasa makunna narakum fihi anu teu pernah leuleuh seperti eta illa kahyatis syabah wa ma qatalna illa bi aidihim anu kami perang teh teu ngarasa kumaha kecuali nyana anu perang saha eta ya Rasulullah cek Kangjeng Rasul tilkal malaikah eta adalah malaikat bantuan turun di langit masyaallah cek sahabat paingan urang menang iraha perang deui Gusti. Cak Kanjeng Nabi tuh siapa kan? Aya siapa perang teh geus digisi. Ulah kitu Kanjeng. Resep cenah teh perang lamun kos kitu mah. Eta ternyata kafir-kafir ngadengikeun. Pertanyaan mukminin seperti eta ngadenge. Oh, ternyata bantuan malaikat. Aya kafir nu neuleuh. Saha deui eta teh? Ternyata horenganan lain mukmin bantuan Allah malaikat turun di langit langsung datang katanya ya Rasulullah hadir masuk Islam ayah syahadat ditanya kunaon mantap kasih Islam ketika perang tapi ningali sosok manusia ganteng serba putih naik kuda bisa gitu gagahnya senyum Kangjeng lobala setelah perang Hunain nu arasub Islam lantaran neuleuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah eta kakarak Islam teh harus di dunia teh pohara luar biasa. Sebelum putuh Mekah Islam geus pohara jasa, ialah kemenangan Hunain. Anu tadi nama loba mah loba, cuman masih kene. Loba nur ngaragukeun, tapi ketika perang Hunain tahun 8 Hijriah Islam geus sumbang suara Islam teh pohara jasa. Lantaran kafir lagi yang nilai bantuan malaikat turun di langit. Kos gitulah seputar peperangan nu diabadikeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim. Maka Allah ngajelaskeun summa yatubullahu min ba'di dzalik ala may yasha. Allah narima taubat sabada disiksana para kafirin ku dibunuh diboyong terhadap jelema-jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah dengan masuk Islam. Loba anu arasub Islam Allah narima tobatna sebab Allah mah wallahu ghafurur
Rahim. Allah Maha Hampura, Tur Allah Maha Welas. Ketika manehana ngamusuhan ke kafir atau eta make kafir, ketika nyana asup Islam, Allah narima kana tobatna. Lobalah kafir anu asup Islam setelah perang Hunain lantaran ningali ka sosok-sosok bantuan Allah nu ngaran malaikat. Tiga sakali deui urang menghadapi lebaran puasa mantepkeun ka Gusti Allah. Kulhu jeung la ilaha illallah na mulai ti penting ieu dicoba ku urang kadang ngabaikeun urusan-urusan dunia mantengkeun ka Gusti Allah menjelang lebaran. Lebaranna tetep urang Rabu sesuai jeung tadi dicaritakeun ku ahli falak tadi. Terus deui ibadah kecuali ialah mencik kurban. Kemudian kadituna libur malam Jumat Nahaul ibunda tercinta malam Jumat. Wallahu a'lam.